Assalamualaikum Ceitil Ridho. Astagfirullahaladzim. Ece nging kitu pamali saur suami Umi oge. Akan suami Umi mah ustad. Engke dilaknat ku Allah kumaha. Engke bangkrut warungna kumaha ari Ece. Nyai Ece teh saha atuh mending kuatin kama mawa Allah mending da sami abi ge umat Allah. Umi mending mamawa dilaknat sagala, mamawa bangkrut sagala. Geus nyaho pami ditambutkeun ka Umi bakal bangkrut dagang abdi teh Umi. Ih, moal atuh moal bangkrut. Pira oge Umi mah bade nyandak heula endog 5, beas 2 liter, minyak saparapat, jajanan si Fitri 5 ribuan, teras seblak we 10 ribuan, teras hoyong rinso, hoyong sampo, hoyong itu tuh kurupuk, teras itu tuh kecap, sareng itu naon itu tuh bawang, cabe, pirage sakitu ari Ece. Atuh Umi eta mah lain oge dek ngambut heula atuh mending bade ngarampok. Mending kuatin ka seueur-seueur teuing. Mending nu kamari kita acan dibayar Umi. Nih astagfirullahaladzim nya ieu mah. Atuh Ece nging kitu engke oge nya tahun hareup kitu ku Umi dibayar pami suami abdi entos aya job gitu. Nonton hareup atuh mending mung mending nu kamari can dibayar aya dek anjuk deui seueur mending gaduh job mung kudu ayeuna we dibayarna. Abi mah nganjukeun oge kieu Umi nya eta tos mayar tah kakarang nganjukeun deui. Aya haban-habanan wae nganjuk mah mung abi mah mending tah aya tulisanna aya mah tah tulisanna baca ku Umi. Astagfirullahaladzim. Ece dolim Ece. Umi teh jalmi teu gaduh Ece. Masya Allah. Pek sia Ece dilaknat, sia Ece tinggal, sia Ece engke dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sia Ece dilaknat sia. Nya atuh wios moal nambutkeun mah. Assalamualaikum. Ece, tapi Ece ridho sidakoh ka Umi. Henteu Umi henteu. Meni da sidako teh kedah ninggal heula jalmina, geuningan Umi mah tinggal da jag-jag waringkas, tiasa keneh damel. Nih jalmi aya. Pupeuringan mah jalmi teu boga atuh ku urang teh disidakohan. Nih teu Umi teu ridho Umi. Kanu sanes we Jung. Nya atuh Ece, nya hatur nuhun. Assalamualaikum. Nya teu nambutkeun, nya pedit sidakoh, ting ge kumaha maot nanya. Masya Allah naudzubillahi min zalik.